Bersama Dongeng Sunda Mang Anggang, kita pertahankan seni dan budaya Sunda. Kukituna urang prung. Kru admin Dongeng Sunda Mang Anggang, jangan lupa subscribe, like, and comment. Hadir manco mang prung Manco Dongeng Mang Anggang, hatur nuhun. Angga kaparayun sadayana manco di Dongeng Sunda Mang Anggang. Hadir manco Dongeng Sunda Mang Anggang prung Hadir manco Dongeng Sunda Mang Anggang, kukituna prung Kacaturkeun dina hiji poe di salah sahiji imah basajan nu aya di tungtung lembur. Di jero dapur midah keur sibuk ngasur-ngasur suluh dina hawu. Sakedeung nyusut leho ku tungtung bajuna nu geus dekil. Usum hujan mangsa harita ngajadikeun suluh baraseuh lila kahurungna. Ari oman nu jadi salakina keur sila teu jauh ti tempat midah nu keur masak. Leungeunna katempo keur ngarautan awi sagede curug leungeun. Jiga nama rek nyieun jejer paranting useup. "Akang, coba atuh ieu tulungan nyai. Teu kuat haseup ceuk midah ngagorowok ka oman salakina. Nya tulungan teh tulungan kumaha tuh nyi?" Tembal oman. Tapi bari teu ngareret-reret acan kami dah teh. Leungeunna anteng ngaraut awi pijejeureun. "Atuh, nya kumaha we atuh Kang? Meni pareurih kieu. Neangan suluh geura nu rada garing atuh. Meh teu haseup teuing." Tembal midah bari ingsrek-ingsrekan. Nyangke kedeung deui kagok ieu keur nyieun pijejeureun tinggal ngalamaskeun. Cek oman bari anggar tungkul teu malire kamidah nu keur ingsrek-ingsrekan berjuang ngalawan haseup. "Aduh Akang, meni hayang ceurik jejeritan ari geus kieu teh. Meni geus teu kabeli gas-gas acan hirup teh." Cek midah deui nu geus mimiti aral ka tempona. Alatan keheul lantaran suluh teu hurung-hurung. Katambah nempo oman nu jadi salakina jiga teu paduli pisan ka manehna. Sing sabar atuh nyi, tong nganguluh wae. Kagemun geus waktuna mah bakal kabeuli gas teh. Pan ayeuna akang keur nyieun jejer. Kemun geus jadi akang rek nguseup disusukan cesek. Nu cenah mah loba lauk aleupas ti karamba Bapak Haji tah. Kemun geus hasil ku akang rek dibelikeun gas. Ceuk omon, sorana leuleuy keudeu. "Lah, zaman mana boh Akang? Iya Kang, kuring teh kurang kumaha sabar coba. Ti mimiti rumah tangga tos 10 tahun nepi ka ayeuna can pernah disenangkeun pisan ku Akang. Lain teh hayang kuring jiga batur nu nyanguna dina kompor rinai 2 tungku. Apanan boga kompor satungku pamarentah oge nu ayeuna geus karatan teh meuni teu kabeli gas-gasna acan. Lain teh hayang jiga si Eci, si Munah jeung nu liana nu baroga HP sagara detalanan. Unggal poe di paroto malah nyai keur nguli ngarambet oge ti taeureun heula darek dipoto ku si Eci. Nu engkena cenah rek diasupkeun kana Facebook. Naon Facebook? Facebook meureun. Nya eta. Kuring ge hayang jiga batur atuh Akang. Tapi nempo ka mampu Akang, makana ayeuna Akang beunta geura Akang beunta. Beunta. Midah ngomongna bari rawah riwih ceurik. Mitra kaum dangu ngadenge kitu reg oman eureun ngaraut awina. Panonna mencrong ka pamajikanana, hatena asa digerihan ku hinis, aya nu perih nyereset dina hatena kawas nu dojosan kana jero manahna.
Mitra kaum dangu, sabenerna mah oman teh lainlah hiji lalaki pangedulan jeung lain hiji salaki nu tetanggung jawab kanu jadi pamajikan. Tapi kaayaan nu ngajadikeun dirina teu wala kaya turut teu bisa kukumaha nyang hareupan kaayaan. Ari nu jadi sabab musabab nama akibat dipecat tina gawena nu ngajadikeun dirina leuwih ripuh dina nyungkupan kahirupan rumah tangga. Aya eta oge kasab mah ngan saukur ngajualan sabut kalapa jeung areng ka Bos Dedi. Tapi dina usum hujan kieu mah eta kasab teh geus lila teu disorang deui. Mitra kaum dangu, rengse ngabandungan pamajikanana jeung oman nangtung terus ngaleos asup ka jero kamar. Tekung geus lila geus kaluar deui bari geus salin pakaian. Kojengkang nyamperkeun ka Midah nu masih ingak-inghakan ceurik hareupeun hawu. Nyi, akang rek mangkat. Doakeun ku Nyai sing hasil akang nya ka Nyai, ceuk oman bari nyium tarang pamajikanana nu keur dongko. Akang rek mangkat ka mana? Midah tumanya bari jung nangtung panon mencerong semu heran. Rek mangkat ka basisir kulon Nyi. Cenah cek Bos Dedi di basisir kulon aya hiji tempat pangjarahan nu bisa ngajadikeun jelema beunghar harita keneh. Eta ge mun kobul mun diijabah. Tah ku kituna urang prung nya maksud teh ku kituna ayeuna akang rek ka ditu. Alamat nama ieu tos aya di akang. Sabenerna mah akang teh tos lila meunang info ti Bos Dedi teh. Ngan kamari-kamari mah akang can dibere karteg hate jeung paniatan. Nya meureun ayeuna waktuna akang kudu bagerak ngadu nasib nu matak eta sakali deui doakeun akang sing hasil tur salamat. Perkara dahar manganjuk we heula atuh ka warung Binoneh. Ke balik ti ditu ku akang dibayaran. Ceuk baitna akang teh hasil ogekeun sugan diinjeman duit ku Bos Dedi. Ke atuh kuring ka warung Binoneh heula kapan akang teh sandaang. Keun bae teu kudu mikiran daang. Akang masuk we Nyai we. Nya atuh Kang ari kitu mah. Ku Nyai didoakeun mugi akang sing hasil tur berkah kalayan salamet. Tembal Midah. Geus kitu mah leos oman keluar bari nyorentas nu eusina pakaian salin saperluna. Kenceling ka imah Bos Dedi nginjem duit jeung biaya di perjalanan. Geus kitu mah oman lempang ka belah kulon dipiri ku sora manuk incuing nu ngelak natang kalapa. Pamajikanana terus ka warung Binoneh pikeun nganjuk dengan sangu nu teu boleh boga harapan salaki bakal laksana nyorang bagja kusabab geus kabayang ku manehna salakina bakal hasil tina usahana. Mitra kaum dangu, oman geus buleud tekad rek ngajugjug ka Gunung Menyan nu aya di basisir laut kidul. Baretot teh kira sabulan ka tukang menang beja ti Bos Dedi nu sakaligus batur nguseupna cenah beja ceuk Bos Dedi deui lamun manehna hayang beunghar mangkat we cenah ka Gunung Menyan nu aya di basisir laut kidul. Didinya aya makam karamat. Lamun urang kuat tatapana sagala rupa kahayang jeung pamenta urang pasti bakal kacumponan. Mitra urang singkat we nya. Kajen jauh teu burung cunduk kajen anggang teu burung datang.
Kalian teka caritakeun di jalana wanci tunggang gunung Oman kakarak nepi ka tempat anu dijugjug. Hiji tempat di tengah leuweung luang liwung geledegan di luhureun basisir laut kidul. Sanggeus menta izin kaki madropi salaku aki kuncen nu ngajaga makam jeung geus nyaho aturan-aturan nu aya di dinya. Reng semagrib basa jangjang peuting geus ngalingkup moekan alam dunia Oman asup ka jero guha. Kaayaan di jero poek mongkleng jeung geuman bari rugu peragap jeung nyasaran lebah-lebahna manehna neangan makam ku lampu senter. Injeman tiki kuncen teh teu labreh weh makam teh kapanggih. Sabadaneun dentas rangsalna gek diuk terus andekak sila. Kadua dampal leungeunna diamprokeun di hareupeun dadana sakumaha ilharna jalma nu keur tapa. Reup panuna peureum, pikiran menekung kanu ngageugeuh eta guha jeung munajat kanu aya di jero eta kuburan. Hatena teureun babacaan maca amalan pamere Ki Kuncen. Rasa putih lenggang herang rasa nisun. Tapa nisun namaning yakti Pandita Leuwi. Ratu Ayu nu ngajajah Nusa Jawa putrana Pangeran Selong. Sang puyuh putih nu nyangga cahya buana. Ratu Galuh nu aya di Bojong Galuh sang dadali putih nu nyangga cahaya basisir laut kidul. Sang walet putih nu nyangga gunung sajagat Pajajaran. Mitra kaum dangu, geus sapoe sapeuting Oman aya di jero guha. Lapar tiris jeung pating jeletitna panyocor leungit geus teu dirasa. Salila aya di jero guha loba pisan kejadian-kejadian aneh anu kaalaman ku dirina. Samisal didatangan ku makhluk-makhluk teu sawajarna jeung ngadenge sadangin puyuh anu linduan. Oge pating palenghirna kembang air mawar pacampur jeung bau embe nyambuang di sabudeureun manehna. Basa nicak peuting kadua Oman peureum bari sila na terobah seetik oge sabab lamun manehna nepi ka beunta atawa komo nepi ka lumpat mah eta sarua jeung gagal tatapana. Teu lila leor Oman didatangan ku orai hideung ngaleor ngadeuketan sagede catang kalapa nu terus melit pageuh pisan kana awakna nu ngajadikeun Oman hese ngapan. Tapi ku Oman teu dipalire manehna terus we peureum nepi ka eta orai nu akhirna leungit sorangan duka ka mana. Sanggeus orai ngaleungit aya deui nu datang mangrupa wujud putri. Eta putri gelis endah anak abina-bina. Panonna hideung pipina koneng irungna mancung lir ibarat putri Bandung dina zaman baheula. Ku eta putri Oman digalentoran, dikitu dikieu, digulang gaper diletakan. Tapi Oman tetap beureum teu kagoda. Nu akhirna nyi putri oge ngiles ngaleungit jadi haseup, leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Mitra kaum dangu kocapkeun dina peuting katiluna. Kaayaan Oman geus katempo pikawatireun. Awak ngadeg-deg bakat kunahan lapar jeung hanaang. Sirahna ngulahek teu bisa diajegeun. Katempo pisan geus teuleusna Oman teh lantaran geus 3 poe 3 peuting teu kaeusian dahar jeung inung. Dina wanci tengah peuting paladug tina jero makam kaluar haseup bodas semu koneng.
terus mulak luhureun eta makam. Haseup nu mulak luhureun makam eta lila-lila beuki pisan, nu akhirna mah las ngaleungit. Sanggeus haseup ngaleungit dibarung kosara angin anu ngagalebug sarta rohangan guha nu ngadadak eur. Cilegedeg hareupeun oman ngajangelek hiji makhluk nu jangkung badag. Pakaianana jiga dangdanan kerajaan dina film-film layar tancep baheula. "Hei manusia," kadenge eta makhluk ngomong. Sorana handaruan mani ngalawung nyeor minuhan rohangan guha. "Kaula teja sangkala hulu balang nu diutus ku Kanjeng Ratu Nyimas Arum nu ngaguguh di istana ieu. Kaula geus nyaho maksud Andika. Ayeuna kaula datang pikeun nyumponan segala pamenta Andika. Ku kituna prung Ku kituna prung cenah mitra. Wara, sok ayeuna Andika geura beunta manusia. Berai panon oman beunta cedok nyembah ka eta makhluk. "Manusia, kaula datang pikeun nyumpunan pamenta Andika. Geus cukup tatap Andika." Cep kayan jadi jempling. Basa ditalak-talak brehweh. Di luhur makam katempo aya endog 3 siki, sagede-gede endog soang. Telila kadenge aya soratan pajirim, ngumandika deui teuing datang ti mana. "Hei manusia, eta endog pikeun Andika. Jika bawa balik hiji endog hiji pamenta. Carana bebeutkeun eta endog kana tanah nepi ka peupeus bari sebutkeun naon kahayang Andika. Mun endog geus peupeus naon diucapkeun ku Andika bakal nyampak. Tapi ingat, hiji endog ngan ukur hiji pamenta. Juga bawa ayeuna Andika geura ingkah." Les eta sora teh ngaleungit. Mitra kaum dangu sanggeus kitu mah terus oman beberes. Endog dibuntal ku samping dijingjing di bawah mulang. Sanggeus amitan kaki kuncen wanci janari gede kenceling oman mulang saperet jalan dina hatena geus hayang geura-geura nepi ka lemburna. Geus teu kuat hayang panggih jeung midah nu jadi pamajikanana. Rek mikeun endog ajaib hasil tatapanna teh. Geus kabayang ku oman. Imut lucu seri centilna midah basa bobogohan baheula nu geus lila teu katempo pasti bakal kaluar deui ayeuna mah. Sanggeus sagala kahayangna kacumponan. Mitra kaum dangu teka catur di jalana. Wanci hanet moyan oman karak nepi ka imahna. Nu terus dibagiakeun ku midah. Nu memang geus ngarap-ngarap pisan kadatangan salakina. Sanggeus dibagiakeun terus oman ngaluarkeun 3 endog teh. Teka catur tina obrolan samemehna di antara midah jeung oman. Intina mah midah teh rek minta duit anu loba.
menta perhiasan anu loba jeung menta kompor gas 3 tungku supaya teu haben niupan hawu. Harita rengseng ngobrol duanana rek meupeuskeun endog ajaib teh. Dia ku Ida Kang dipepeuskeunana. Naon nyi? Ku Ida dipepeuskeunana. Ceuk Midah teu sabaran bari ngarebut hiji endog tina leungeun Oman. Rupana endog teh lesang. Barang kacekel ku Midah endog teh ngagolosor arek murag. Midah reuwas bari rek ngarawel endog nu rek murag teh. Teu sadar bari gegeran. Midah ngajerit, titit sia loba. Tapi endog teu katahan ngagolosor murag kana taneuh prai we peupeus. Nyai, ceuk Oman. Na atuh mitra. Barang endog geus peupeus dadak sakala teuing ti mana bijilna. Imah Oman jadi pinuh ku titit. Dina bilik ngajajar titit urad alit, dina para, dina kenteng pinuh ku titit. Nu anehna titit-titit eta teh jiga nu hirup ting aruya kakarayapan pikagilaeun. Napok kitu mah Midah jeung Oman reuwas jeung sarieun ka Cida. Akang, geura piceunan eta piceunan. Ceuk Midah, menta ka Oman sangkan eta titit teh dipiceunan. Barang ka Oman disepakan eta titit teh daek leungit. Malah nambahan sanajan geus dipiceunan oge. Akhirna Oman kapaksa nyokot deui endog. Bari dibebeutkeun eta endog Oman ngomong, leungitkeun titit. Prai endog peupeus. Les titit-titit ngaraleungit tanya sahiji-hiji acan. Tak geuning, leungit titit teh Akang. Ceuk Midah bunga sabab titit geus areuweuh. Tila karanyad palebah tengah palangkakan Oman kekaranyadan. Na atuh mitra, barang dirampak gebeg Oman ngagebeg. Pok ngomong ka pamajikanana bari gempeur jeung beungeutna semu pias. Halah, Midah, titit nu Akang oge milu leungit ieu. Kumaha Kang? Titit nu Akang ge milu leungit ieu. Duh, kumaha atuh Kang? Percuma beungar oge mun Akang teu boga titit mah. Kasiksa tuh. Kasiksa keneh atuh ieu mah, Kang. Duh, kumaha atuh Nyai? Tos we atuh Kang. Balikeun deui titit nu Akang mah. Maksudna kumaha carana? Pan aya keneh ieu endog hiji deui. Oh nya, cek Oman. Mitra kaum dangu akhirna endog nu tinggal hiji deui teh dipepeuskeun ku Oman. Endog nu tinggal hiji deui teh dipepeuskeun bari menta sangkan tititna balik deui. Titit balik deui. Singkat carita teu kacatur kumaha bungahna Midah. Sanggeus titit salakina aya deui. Oman jeung Midah silih rangkul bari ting salagrug ceurik teh beda jida jiga dina adegan film India zaman baheula. Duh Akang, geuningan kieu akhirna hese hayang beungar teh geuning hese. Cek Midah bari ngalimba. Bunga Nyai atuh. Kauna sabar merencana waktuna orang jadi jelema beungar. Nu penting mah ayeuna Akang bisa selamat heula. Berat nyi lalampahan Akang kamari teh. Cek Oman bari teresot ngarangkul Midah. Tapi tenang nyi. Akang can pegat pangharapan. Akang masih penasaran. Kejadian ieu teu matak ngajadikeun Akang mundur pikeun berjuang menolak miskin. Malah Akang tambah yakin yen urang teh bisa beungar. Pan tadi ge mun Nyai teu gegeran mah ayeuna urang teh pasti beungar nyi. Syukur atuh Kang. Midah bunga ngadangguna. Tanu matak eta isukan Akang niat rek mangkat deui ka ditu. Sugan masih aya kesempatan kadua. Muntos teu aya kesempatan kadua Akang rek nekat mangkat ka Gunung Tangkorak. Rek munjung sakalian. Kapalang aing mah. Geus kapalang edan nu penting Nyai bisa senang. Cek Oman sorana jero. Duh, atur nuhun Akang katarima ku Ida sagala rupi perjuangan Akang. Teu sangka geuning Akang teh sakitu belana ka Ida. Midah beki ngareketkeun rangkulanana. Tos Akang ayeuna mah hayu urang tuang. Tos tuang geura ibak, tos ibak mah urang bobo. Kapanan tang tu capek Akang oge, katambah Ida oge tos sono hoyong bobo sareng Akang, keun we isuk keneh oge. Ceuk Midah bari ngelesotkeun rangkulanana. Tuang jeung ibak make deui Nyai. Ayeuna mah urang langsung bobo we. Ceuk Oman bari nyerengeh gumasep. Akang, bau atuh Kang. Midah bari ngadilak gumelis. Wios bau ge nyi, daraos. Oman bari ngaleng Midah nu terus dibawa ka jero kamar. Mitra kaum dangu di luhur tangkal kadenge suara manuk patembalan, pating arat celog dina dahan.
Sawareh ting kalapar ngicis jangjang, hayam jago gesing talandan di buruan, aya nu ngudag-ngudag hayam bikang, aya nu nangtung dina pager, anu ting anakna ting cariak indungna kakak kokok kat kut nyalukan, diseling ku sora anu rareketan di jero kamar. Mitra kaum dangu, mungguing manusia gumelar di alam dunia, moal aya nu bisa ngarubah kana nasibna, mun lain manusia eta sorangan nu ngarubahna. Ku izin Allah tangtuna, arek cara goreng rek cara hade. Isukna dina wanci carang-cang tiang, oman tos siap rek barangkat ka basisir laut kidul, tempat di mana manehna tatapa teh. Hatena geus buleud rek ngabalikan deui lalakon nu kamari. Teu kacaritakeun di jalanna oman geus tepi ka tempat nu dijugjug, terus bae oman nepungan kaki madropi salaku kuncen di dinya. Sampurasun aki. Oman uluk salam. Rampes. Tembal ki madropi ti jero. Teu geus lila brai pantoi mah panggung teh muka. Disusul ku mecenghulna hiji aki-aki nu geus bongkok pinuh ku huis. Guning maneh doi jang, sok hanjar ka dieu. Ceuk eta aki-aki nu ngaran Ki Madropi ngabageakeun. Mohon Ki, abdi oman teh anu kamari kantos ka dieu. Ceuk oman bari ngalepaskeun sendal cepitna kalacat naik. Lek naon doi maneh ka dieu? Lain geus hasil kamari teh. Ki Madropi tumanya semu nu heran. Oman teu langsung ngajawab pananya si Aki. Manehna ngarauh heula leungeun si Aki bari dicium gek sila hareupeunana. Leres Ki, kamari teh abdi tos hasil. Ceuk oman mimiti muka obrolan. Saterusna derak-dak we oman nyaritakeun sagala kajadian nu kaalaman ku manehna basa kamari di imahna teh. Tah kitu Ki dongengna teh. Oman nutup caritana. Aki kuncen nu tadi ngadengikeun carita oman bari unggek-unggekan ngadadak ngabarakatak seuri meuni ngagak-gak. Ki Madropi seuri ditungtungan ku batuk. Ari si laing jang sujang. Ngalalakon hese capek ngalon eleh ku titit. Ingat, ceuk Ki Madropi semunu manghanjakalkeun. Tah, terus ayeuna rek naon si laing ka dieu? Tanya Ki Madropi. Mitra kaum dangu barapat ku oman dicaritakeun pamaksudanana. Nyaeta rek nyoba tatapa deui sugan jeung sugan bakal meunang deui endog sakti ti Kanjeng Ratu. Yah ujang, teu bisa jang. Ceuk Aki kuncen nyaram. Hor, nah teu bisa Ki. Kunaon teu bisa? Sabab pada tulan di dieu. Mun jelema tos hasil ulah coba-coba menta deui. Akibatna lain hasil tapi bakal cilaka. Sabab eta teh sarakah ka asupna sujang. Aduh, kutan kitu Ki. Nya sujang. Oman semuhan jelu. Atuh teu dililakeun deui akhirna pamit ka Ki Kuncen rek mulang deui ka imahna.
mitra. Kabujang seep, cag urang tenden heula dihandelem hieum, gesan sampuraneun. Cag urang tunda dihanjuang siang, gesan alaeun, paranti cokot bawaeun. Dituruban kumandepun, diwadahan cupu manik astagina, dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik senabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.